Ayam untuk cobaan tuh. Kayak naon mah? Jual berapa? Nuk toet. Itu jual mah. Dijual. Berapa ya? Dari mah 500.000. Iya. Anu ieu mah 1 juta. Nah, hari nu ieu leuwih mahal mah, cacakan jempe wae. Nyawa atuh daya mah nu nyiptakeun laguna. Dasar sih tengah bulan pegawai ngalore bukan salah gitu. Mudang lain luar wae we. Tuh, ngaganggu wae keur ngeuna-ngeuna sare atuh. Dasar siapa pengedulan. Tuh tinggali salaki nasi cemimin. Pemajikan teh pangbalikeun emas, HP, motor, mobil, ngabagiakeun pamajikan teh. Nama mah hayang, jika salaki cemimin. Nya hayang atuh. Berarti aku kudu kawin deui atuh. Da salaki cemimin ge nyandung. Ya, pulangnya. Halo ya, yang kadi di sini dari sasaha. Wah, ibu teh saha? Oh, nya. Ayeuna ka dieu nya. Masuk atuh yang enggak. Antos saja. Punten. Mana nanya? Tuh lagi dia. Telepon. Ya halo ya. Halo A. Ya atas pajunan bumi. Nah di buminya teh saha? Pan sareng lagi teh sasaha. Panduankeun we nya. Hah? Kami di Bandung. Mas atau doang tadi kadieu kan. Saha jang nami teh jang? Jajang pan nom ya belum. Udah naon maneh. Makanya hayang ka budak bapak. Tapi mah gaduh cinta wae kan. Kadang jadi pilih satu soal. Emang budak ayeuna teh paraban pecinta. Hanya ku sama tuh pak. Paraban namanya ku jukut. Ya, jang. Tahun mana hayang ka budak urangnya? Minimal maneh kudu boga mobil. Ah pak, mobil di mana? Abi mah motor kita gaduh. Abi mah da mau we kana rongsokan pak abi mah.
mana tukang ngongsokan kayak ke anak orang kayak di para bantu tuh botol anak orang cek orang oke lamun kayak ke anak orang minimal mana perlu buka mobil hari mana buka naon tegerunan naon Pak Bima cuman gaduh ieu ya Pak buka naon mana gaduh foto bapak masa kersing gue jeung Randa. Main Grasare, main Resip malam tadi teh. Main tukang main game wae. Ya kelas radio ge da bade bobo. Oh, sok istirahat atuh. Neng, itu kerjaan langsung kemarin sama Grasare, ulang main game wae atuh. Pan ke penting sih malam deui. Ya, ya. Naon? Cek si mama Grasare, kan kayak sip malam. Apaan aing keur sare ieu teh? nah tapi yang mana apa itu manuk nah habat pae Oh bos, hari teh kurang teh manukna di mandian. Atin teh alem gerak, atuh kurang teh manuk teh dipeureut we. Mah, hapunten amanya. Nah, apa tenang? Nya, salami sok salingkuh ti mama. Hah? Mohon dios teh sawios. Nah, mama teh mama, aya salingkuh teh. Nya tenan naon, sedikan mama nu pada nyukeun hapunten ka Aa. Nah, nyungkeun hapunten naon mama Kak? Nya hapunten mama oge, selama ieu mama selingkuh jeung tukang cilok. Di ka imah di bawah. duh mohon hapurannya tadi subuhan majikan agak ke pasar Kembali ada ulang aya rek balik. sekalomnya tuh Ah, ayeuna we bisa keburu hujan. juga tuh sebelum hujan aduh hujan belum rek balik tau ge nah hari balik deui Ah, hujan geuning teh rek balik naon ge. oh sok-sok atuh gerak balik mana teh Nah, di dinya ciga ngusir. lain ngusir aing mah bisi hujan kaburaat Duh.
Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.